Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugri para wargi Pemadara ramang mudah-mudahan sehat walafiat aya dina lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dina dengan tayana simkuring baris neraskeun hanca anu kamari katunda dina jajar cerita Sunda si Emin Jawara Gagah bagian anu ka-37. Saat acan dikawitan simkuring ngumajak kanu tacan subscribe mangga diklik tombol subscribe-na, teras like, teras komen, teras aktif ke notifikasina. Kanu parantos subscribe hatur nuhun pisan mudah-mudahan berkah kangge urang sadayana. Kas sadayana mararanco. Mangsa alam harita nyelekna henteu karasa reup we harita. Mangsa alam teh jadi poek anu asalna caang ayeuna mah jadi poek. Sora jangkrik ciang-ciang bebencek geus disarada di buruan warung nama uun. Balahan mah sora bangkong oge menikeun kakang kengkong ragog harita di deketeun kotakan. Di deketeun solokan menikeun karame. Si Emen jeung Galoh Parmadi harita aya di warung nama uun. Malahan mah si Emen harita ngaleos heula ka panjuran. Manehna mah sejak ngalaksanakeun ibadah heula nyatana salat. Ini opang memang geus di pepatahan sangkan hirup teh ulah poho ka pangeran kudu ngajalankeun kewajiban. Mematak dina waktu harita oge si Emen ka panjuran heula sedengkeun Galoh Parmadi cing we didinya di jero warung bari jeung ngobrol jeung si Mauun. Sabanera ngobrol da kulantaran memang perjalanan teh capek geus leumpang. Geus leumpang jeung si Emen ngajugjug ka imahna Mbah Anom teh terus balik deui capek teh. Nu mata Galoh Parmadi mah harita ngaleos ka enggon. Ka kamarna anu geus dituduhkeun ku Mauun goledag harita ngagoler. Pedangna nyatana pedang angin diteuneun we di gigireunana. Sieun papisah jeung eta pedang. Lantaran guruna nyatana Aki Parmadi geus pepeujeul yen eta pedang teh kudu dijaga jeung diriksa ulah nepikeun ka leungit atawa dicokot ku jalma sejen. Si Emen harita geus balik deui ka imahna Mauun terus we harita dekul ngalaksanakeun salat magrib. Sabada beres salat magrib mah harita si Emen diuk di we harita di hareupeun meja anu loba kadaharan. Mauun harita manehna oge nyelang ka pancuran. Sedengkeun Mbah Amung harita geus beres ngalaksanakeun ibadahna. Torojol harita nyamperkeun ka si Emen pok harita. Coba ada ari si Jai jang Emen. Oh meureunnan geus eta, Bah. Geus ka kamar capeun meureunkeun bae lah. Oh heugeun bae atuh ari kitu cara rebah. Ieu akibat ibadah ziarah di tejebed. Ari sebara di aku bae deh. Dahan teh sieun dijaga laku jawara anu karurun gunung. Ya, ada disebut sieun mah henteu. Bah ulah sieun. Hirup huripna makhluk geus anu ngatur. Asa meunana mah kuring kudu dicangkalak atuh da bah. Kudu dipae handang ge bakal pae sorangan. Bisa ku cara gering, ku cara komawe lah. Allah makawasa dina musik malikeun eje ngamaotkeun jalma. Urang mah darma wawayangan pan bahnya. Beder pisan ejeug. Urang mah ngandarma wawayangan kitu jeung kieu teh abah ku Bah Pangeran. Gar beureud urang teh wajib ikhtiar pangedinya jeung Emen. Nya leres pisan eta teh Bah. Urang teh wajib ikhtiar, wajib montikar. Lamun aya kitu jeung kieu mah heueuh da kuring oge hayang salamet, abah ge hayang salamet. Da mah nya ditenggel cicing wae teh bahnya. Cai teh mangrupakeun ikhtiar ngagiwar atawa ngabendung paneraja ngelawan teh. Kitu ari ciguring.
Jagoring mah abah. Jadi bebang kudu gitu tuh Sujang. Hirup hurip nak jalma mah di alam dunia tidak malila. Betah nama aki ge betah di dia hayang salilana we hidup di alam semesta teh. Tapi agi bagus kolot Sujang. Ayeuna teh beureun kudu ningkatkeun katakwaan we ka Gusti Anu Maha Suci. Lamun teu ningkatkeun katakwaan mah aleuh bahaya aki mah geus kolot. Ya sok sanajan kitu oge da ari masalah maut mah bisa kena ka syahwa ija deka budak, deka orok, deka remaja, dewasa aki-aki ge da. Udah ku maut mah. Waboa anu gora teh heula aki panderikan teu apa. Leres pisan lagi masalah maut mah rahasia ilahi eta mah. Apanan ayat 3 anu dirahasiakeun teh. Nu kahiji eta urang teh dilahirkeun iraha jeung di turunan saha urang teh dilahirkeun eta teh rahasia. Rek aya di wilayah anu miskin, anu biasa-biasa atau anu ditempatkeun di orang kaya, da eta rahasia. Di si A di si B na teh rahasia, da urang mah orok kitu nya. Dilahirkeun teh henteu milih, hayang di si itu henteu, hayang di si henteu. Eta mah geus katang Tuhan ka bahasa. Anu kaduana dirahasiakeun teh jodoh nya banyak. Nu kaduana jodoh bener teh jeung emen. Nya jodoh mah rahasia. Mun teh mah kuring berenga jodoh jeung galuh parmadi syukur gitu. Anu da geulisnya kinya. Geulis pisan atuh Sujang. Cok we eta mah geureuyekeun. Kereuyekeun kumaha yakin ya. Jari ari mah ye kereuyekeun teh ikhtiaran gitu jangan main ulah sampikeun kangen syukur ngaheurean hukul. Eta galuh parmadi teh hanas geus bunga jeung emen ngomong-ngomong calon pemajikaneun tapi ari jeung emen kalahkeun ka hari-hari gede bisi kitu ye kade ye. Nya moal tuh ah. Da moal tegi goreng mah dek satia satuhu pokona mah. Nya gorengnya can ngomong teh can nanya apakah galuh parmadi teh ka kuring dibogohon atau dengan kuring ngomong. Si nyai mah si galuh parmadi mah cite dek jadikeun calon istri gitu degi. Jadi gue tuh ngobrol. Nya ya orang ngobrolkeun tapi da ari buru-buru ting sok bisi mungeun kuring era. Tadi nama masalah kieu mah nyatana rahasia ilahi. Ayeuna kuring geus boga rencana hayang kiwin jeung galuh parmadi. Tapi da lamun lain jodoh, ya berarti kudu neangan deui. Atawa sabalikna kitu nya. Kuring anu encomios bisa jadi Gi. Atawa kumaha we lah gitu. Anu terakhir mah nyatana masalah kematian, maut, rahasia ilahi. Urang teh teu apal maut teh di mana, di posisi di mana. Leuheung lamun maut urang teh aya di wilayah jelema pakampungan, bisa jadi aya anu ngurus. Coba mun mautna di laut, ayamang di laut meureun dihakan ku lauk ku disantok barunya. Aduh, sedih gitu. Ulah warga henteu naon, henteu nyabak-nyabak acan kepanannya kinya. Mutakan urang teh lamun aya anu maot sok kudu buru-buru we nyampeurkeun. Takjiah disebut kinya. Bener jang kudu takjiah gitu. Kudu ngahadiran kanu ka kulawarga anu ditinggalkeun nu baut gitu. Dan bae sabisa-bisa we eta mah. Urang teh kudu ningalikeun empati cek bahasa keren namanya atau simpati. Kudu simpati adawa empati kasyaha ka jalma anu ditinggalkeun we gitu. Nya leres pisan ge eta teh. Urang teh kudu ngarasa sedih di mana-mana aya batul anu aya kulawarga batur anu
sedih lantaran ditinggalkan maut. Urang ge kudu milu sedih. Takjiah. Geus kitu urang lamun ningali dibawa ka masjid atawa ka tajuk disolatkeun. Urang kudu ngahadiran eta nya. Lantaran urang ge bakal kitu. Leheung batur mah dikitu-kitu coba lamun urang teu digitukeun kumaha sedih meureun banyak. Janja tuh sujang. Aki ge da bakal sedih atuh lamun misalkeun aki baut imah anu ngararet-raret acan. Sedih pisan jigana. Nu batak nu bawi nu botak katengang awi. Nya nu batak nu bawi urang teh kudu jieun kelakuan anu hadi. Tira hanya ti ayeuna atuh lamun kamari goreng atuh ayeuna kudu alus gitu kan si Jangja. Bener pisan lagi. Di mana-mana urang nyen kagorengan dina poe kamari atawa poe-poe samemehna tambalan ku kahadian anu leuwih hade gitu. Sedekah jariahna bikeun anu pas merena. Kudu kanu pas merena ngapasantren ka majelis taklim jeung rea-rea we eta teh. Eta ge ceuk sini nih guru kuring eta teh. Ini opang gitu cek ini opang teh teh kade cenah. Lamun boga rezeki kudu inget ka tetangga, kudu inget ka babaturan. Lain ieu mah suka-suka bungah teh teu ditanya-tanya acan teu diajak-ajak acan. Kudu diajakan nya. Dina kayaan keur paguneman kitu terjol maun harita. Langsung nempas harita. Manar pisan sejang. Di mana-mana orang teh boga rezeki, ja orang teh kudu babagi kanu sejena. Lantaran ku cara kitu, kan orang teh babarayaan makin ningkat, makin alus eta teh. Bener pisan. Ini jabi begitu atuh. Orang oge kudu nambah kudu aya syukuran-syukuran atuh genep bulan sekali bah gitu. Ade jang emen ieu pami jang emen ieu kiwin nikah kegaluh parubadika ade ente ngondang ka aki jeung ka sinini di dieu ieu ke ade ieu. Ieu nyatang tuet bakal dionang malahan mah nini jeung aki mah kudu aya di lemur kuring di ditu. Ya orang ngalet ngambandaletnya. Urang indit ka gimana galuh parmadi gitu kan. Ya pokoknya mak masuk kanjeng bunga namun ujang ngahiji ngalaki rabi jeung galuh parmadi. Pokoknya mak suka jeung bunga. Ada wakil we sujang mak jeung si aki mah dikit we di mana galuh parmadi kumaha ta. Ya teu naon gitu kan penting mah aki jeung nini pokona mah kudu aya kitu we ngabaturan. Ya tuh hitung ganti indung bapak kuring we anu geus eueuh kitu. Ya aduh pokona mah jeung si aki ge suka jeung bunga kan bae warung mah. Ya kitu tuh heula we sapoe dua poe mah. Anu penting mah bisa ngadiran anak angkat tikahna ujang sing sinyai kitu ta. Ya pokoknya mah doakeun we lah. Waki jeung kunini doakeun kuring nya mudah-mudahan we atuh galuh parmadi teh jodoh kuring gitu nya. Mudah-mudahan we atuh teu aya halangan harunganna. Mudah-mudahan lancar jaya nepikeun ka acarana. Nya ininya kinya. Di luarna harita paguneman hauplek ngobrol pisan. Ngobrol menikeun ka rame. Kaitu ka dieu we silih gonjakan sedengkeun galuh parmadi mah harita sare menikeun ka tibranaker. Kerjongjon harita oplok ngobrol harita aya jalma anu cumarita di luareun warungna mauun. Sorana harita kadenge pisan tarik atra deh kadenge ku si emen kumaun jeung aki amung kadengeun pisan. Emen
Emen, keluar sia. Dewek nantang darung kasia. Baheula dewek eleh ku sia. Tapi ayeuna mah Cadu mungkuk haram dempak mun teu mah dewek anu kasoran. Keluar sia Emen. Mun teu kaluar wae teu warung ku aing bakal diduruk diratakeun jeung taneuh. Keluar sia goblok. Yo, keluar. Sararea harita ngarasa kaget lantaran aya sora menikeun ka atrakna keur gedenge malahan mah ngecelengeng kana ceuli. Si Emen bisa ngarti yen tenaga lapis anu digunakeun ku eta jalma teh mangrupakeun tenaga lapis anu geus pinunjul. Aisyah teh jalma nang sujang nang tang karung jiga rawa sujang kudu keluar cedah sujang. Tenang mah kinya tenang. Ayo urang panggihan saha eta jalma teh. Yuk urah urang panggihan. Si ngaruksak ka imah majeng akieu bahaya ngaruksak mah. Si Emen jung nangtung maun jeung aki amung oge sarua harita nangtung. Berai pantau warung harita dibuka. Tetelah harita di buruan warungna maun harita geus ngabedega aya jalma anu nangtung. Saha eta jalma teh? Tetela eta jalma teh si Barong si kilat setan. Si Emen harita henteu kaget teu sing da memang si Emen teh keur neangan si Barong. Begitu teh si Emen ngarasa bunga bisa panggih deui jeung si Barong. Si Barong oge sarua ngarasa bunga lantaran manehanana dina peuting harita bakal balas dendam. Dina waktu manehanana kasorang eleh jajatan ku si Emen ayeuna bakal sabalikna bakal dielehkeun ku si Barong teh si Emen bakal dielehkeun. Srog harita si Emen pancung nangtung di hareupeun si Barong. Sedangkeun maun jeung aki amung harita masih nangtung we duanana dina lawang panto. Ganinganan Barong, kumarong lamang Barong. Kemana dulur? Kamar ieu euy dibawa ku saha euy? Hebat eta ilmu kasaktianana anu mawar teh. Sakilat menikeun ka geus eueuh anjeun euy dibawa. Saha trong Barong saha? Emen. Dewek ayeuna bageus boga ilmu anu hebat. Dina peuting ayeuna pisan. Sia bakal kojor keulungan dewek. Esok we lamun kuring teh mah dina peuting ayeuna kudu ngaranapan kasoran eleh jajaten ku Andika nyateunan aon. Kuring bakal ikhtiar setika pola bakal ngalawanan ilmu anu hebat. Ulah ge yakinin Andika teh geus naon? Geus dibere ilmu ku jalma anu nulungan Andika. Saha jalma na itu teh rongrong Barong? Teu kudu nyaho sia. Teu kudu nyaho jeung ulah hayang nyaho. Anu penting mah dina peuting ayeuna urang bakal ngadu jiwa. Urang buktikeun saha di antara urang nu bakal ngejampar jadi bugang. Sok geura sayaga men. Geura petakeun jurus anu disebut Pancasakti teh sok. Ulah moal seber moal nyingkah balilan. Ya baiklah. Kalau begitunya syok we lah. Adik kuring mah siap da kumaha ge. Syok we eta mah atur-atur we. Ku Barong rongrong Barong eta mah syok atur. Sok dek saheula nu narajang. Dek sia heula pek pilihan ta. Dek nengeul kana naon kana dada, kana jantung, kana peungeut, kana bujur pek eta mah pilihan. Lantaran ilmu kasaktian dewek geus lain ecek-ecek deui sia. Atawa Andika yang diserang ku dewek kah? Teu naon kitu oge. Kula pasti bakal narajang ka anjeun. Lantaran ilmu kula ilmu dewek kana bawa geus sakti madaguna tuh. Tingalikeun we ku Andika men. Percayalah. Sok
Tarungna urang mimitian we. Lantaran kurau ge ti kamari. Neangan na anceun rong-rong barong. Tetela geuning ayeuna panggih. Soklah urang buktikeun sia di antara urang anu bakal ka sorang. Jadi mun kitu cara bah. Regetak si Barong hari tengah gunakan jurus tangan gempur. Sedangkan si Emen hari tengah gunakan jurus geni sakti jeung jurus banyu sakti. Lengan katuhuna geni sakti, lengan kencana banyu sakti anu ngandung hawa panas jeung hawa tis. Ada cadangan dek ya Emen dia. Ya, curilah si Barong hari tengah rajang. Sawo kieu kuku kecepatan gerakan jeung daya gedorna si Barong memang keras aku si Emen oge leuwih punjul tibatan dina waktu eleh tarungku si Emen teh samemehna pernah adu hareupan tadi na waktu harita mah beda ilmu kesaktian si Barong teh sahanapeun anu ayeuna mah harita sewukanana oge nyorwukna peureupna oge harita beda sawo kieu harita peureup katuh si Barong ngablesur kana dadana si Emen. Si Emen waktu hari tengah penuh kelengan katuhuna banturukan dua kekuatan harita geus teu bisa dipondah deui. Hiu kerudas, carik jeung. Harita si Emen ngacarik jeung mundur ka tukang aya kana dua lengkahna. Sedangkan si Barong harita pancu nangtung. Kabukti ayeuna wae. Tanaga lapis dewek leuwih ningkat Emen. Hiya, tanah yo iya. Shrilat. Si Barong harita ngacurat lengan kencah harita ngablesur kana gadona si Emen. Palecat gilek harita si Emen ngagilek plos. Hiuk suku si Barong harita nyelebar harita kana dadana si Emen. Si Emen ini waktu harita ngabenung ku lengan katuna kedudas carik jeg. Si Emen harita ngacarik jeg deui bae. Cilang culalit. Si Barong harita jumpalikeun berenang ka hareup harita dua kali ngaculalit. Hiuk harita. Mereupna harita ditonjokeun kana dada si Emen duareuna harita dibarengkeun. Hiu gerudas ditakis di bae ku si Emen. Lantaran eueuh dipilihan kacepatan gerakan si Barong teh kawilang gancang pisan harita. Gerudas carik jeg. Pikeun sababaraha kali harita si Emen pikeun anu katilu kalina ngacarik jeg deui ayeuna mah mundurna teh aya kana tilu lengkahna. Si Emen harita bisa ngarte jeung surti yen tanaga lapis si Barong lebih punjul tibatan dirina. Tapi sok sanajan kitu si Emen harita teu gider teu sieun. Sok sanajan dina waktu harita mun teh mah dirina nambahan pati teu naon. Anu penting mah geus ikhtiar ngalawanan si Barong jalma anu geus mateni kolotna atawa geus mateni orang tuana. Adah deui Emen. Ya, saung urus tangan kebur harita ngablesur deui bae. Lengan kenca katuh si Barong harita dina kacepatan anu lebih punjul tibatan untadi. Saung kuku. Si Emen dina waktu harita rada meredai oge dua panona lantaran kecepatan si Barong memang lebih punjul tibatan kecepatan gerakan manehanana. Hiu gerudas carik jeg. Hiu kuku. Antuk nama harita gedoran si Barong kena pisan kana dada si Emen. Hiu jeblot dalik deg. Harita si Emen ngadalik deg mundur ka tukang untung wae tengah cengkang. Si Emen dina waktu harita ningkatkeun daya gedorna ngagunakeun jurus geledeg sakti harita. Walengeun ngageleter harita. Sawuk hiu kuku. Si Barong terus-terusan ngarangseg. Pananajang negarangtung baya turbayangan kacepatan gerakanna leuwih punjul daya gedorna oge leuwih punjul. Hiu kukuk. Pikeun anu sababaraha kali harita banturukan dua kekuatan geus teu bisa disingkahan deui. Hiu gerudas. Carik jeg. Harita masih Barong ngacarik jeg mundur ka tukang salengkah sedangkan si Emen harita ngacarik jeg mundur ka tukang salengkah. Si Barong ngarejak oge tetela kemampuan ilmu silat si Emen teh beda jeung jalma sejenna. Dina waktu harita tetela bisa ningkatkeun kakuatanana. Kabuktian geuningan tanaga lapis si Barong jeung si Emen teh bet bisa imbang. Tapi si Barong dina waktu harita can ngagunakeun tanaga lapis sapinona eta mangan saukur saparapat bagian. Si Emen oge sarua kakara saparapat bagianana. Tetela nika teh hebat Emen we. Tapi sok sanajan hebat oge sok maju sok lah. Mun naon oge ditadah ku dewek sok maju.
Si Emen dina waktu harita asa-asa curelat harita narajang ke si Barong. Saukiu. Si Barong dina waktu harita henteu ngabandung diantapkeun bae runtuyan tenggelan si Emen ngagunakeun jurus geledek sakti harta nanggal pisan kana dada kana puceuli jeung di kana beuteungna si Barong. Hiu jeblol jelmet cedak. Hiu goblok. Cari jeung. Si Barong harita ngancari jeung ngadalig-deg menurut ka tukang aya kana genep lengkahna. Naon waktu perekam dangu jeung kantun kasarena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.